Oke guys, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu buat dulur-dulur di kampung, beraya di kota. Review update sapi wagyu Jepang. Rada alit iya teh acan siap potong, masih penggemukan. Kumaha dulur-dulur atas marabna dulur? Alhamdulillah dah haridang sapi nauge maramam nyalira kedah diasong-asong Leres. moal kalalabur ayeuna mah santai we ayeuna mah. Alhamdulillah di dieu teh sampai 1 tahun oge tuh abdi mah seueur sapi nganu dudungan Kuli merenya. uci ah. Kumaha paili. Alhamdulillah kasawa tos beres. Aduh. Dia molak dibui cenah mungkin lamun cek bahasa urang di mah yobi cenah modeunan hari bahasa urang mah hari Jumat kita tanam ubi lagi. Tadi mah kono mah resep di Jepang teh resep. Oh eta teh ubi teh engkin teh kangge parab sapi di paenten sapalihnya. Jelema ongko eta teh musim salju eta teh. Iya. Resepan dia mah jadi postingan teh tidak yang indah-indah saja keur anu rek kajarapang tong parengi teuing investasi eta di Jepang teh teh geunakeun ribu Sagala rupi dicabak paenten teh. di postingkeun mah ngarareuna pala mah ulihan pala mah gagayaan pala mah gadag mah nya biasa we Ripuh. ripuhan mah tadi update Oh gitu. Iya mah di-update paenten ku Aji channel mah nya. si akang mah saya ripuhan oge di-updatekeun ciga nu geus ciga nu batur Nya. di-updatekeun tersenangna Bisi dongkap ka Jepang teh ceuriknya. ngarah teh ngalas tah keur anu arek ka Jepang tong mikir nu senang-senang capek anjing capek Kumaha sih Mas, kumaha? nggak ngerti bahasa Sunda. Oh, gimana kesannya kerja di Jepang? Di daging sapi wagyu. Ya, oke guys. Ini senior kan, senior. Sekian review sapi wagyu. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat selalu.